Asnawi Caringin kasih Kiai Husein cerita ke Kiai Dahlan bin Arja, Kiai Dahlan ke Kiai Arsyad, Kiai Arsyad ka Abah kula Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli, ti Abah kula sekedar nitip, lanjutkan, lebih baik lebih cepat. Maka seputar haul simkuring mantemi boga jadi masa kadar titipan nyagakeun sadaya-daya ieu mandut Tuhan Syekh ya Tuhan Syekh teh guguli bedan bae komo si Abdul Qadir nama lain Tuhan si Abdul Qadir geus guguli bedan we teu kabari malah mau kebonya na Abdul Qadir eta tah mah. Nah iyalah sakadar ngalanjutkeun amanah dalam situasi anu kesakiritna nyangaakeun sadaya-daya teu miboga mah we aceuna lanjut aceun henteu kasim goreng sakubaha tadi cek Habib Umar zarah-zarah ka guru-guru isyarahna lanjut zarah ka Abah cek Abah bari seuri lanjut zarah deui ka Kidahlan sakidahlan malah ku lagi ke saya di dia di Cilongok zarah deui ka Ki Husein cek Ki Husein carita atuh kula babarengan jeung babaturan kula di Banten meureunanan ratusan cek kana dia nu geus parae poting ieu jelema ieu sebenarnya mah tadi rada bau-bau cek urang teh aya bau menyan ieu sebenarnya we asana ieu kadeuleuna we meureun jelema padahal mah arwah ya. Zarah deui ka Syekh Asnawi Caringin, masyaallah sarua ulah sieun isyarah lanjut sakumaha biasa bae moal aya naon insyaallah padahal eta teh can boga keputusan iyalah karomah ulah ngandalkeun nyangakeun sadaya-daya ka Tuhan Syekh iman teu miboga teu ngaku-ngaku lanjut aja teu kudu ente kudu atau sapira zikiran ya bisaeun KBG ditandapeun takal jauh ge orok kurang osok zikir itu masalah ya. Nah tetapi seperti iyalah berbagai cara ieu teh maksudnya supaya ulah gegedena mah kula teu ngomong kumaha Allah bae temantak inget ka al afal kulluha minallah pagawean kabeh ti Allah urang kicep ti Allah urang denge ti Allah urang ambekan ge sadar atau teu sadar ieu kan ti Allah urang udang hees ieu ti Allah terus we kabeh yakinkeun eta lempang ti Allah diukna ti Allah ngomong ti Allah nu mantak moal pati-pati jelema lempang lamun eueuh Allah moal pati jelema diuk lamun eueuh Allah dina ilmu hakikat mah dina ilmu hakikat urang jeung robah urang milik Allah urang jeung cicing urang milik Allah lamun urang jeung cicing urang jeung robah urang nu Allah tutup bogana naon nu mantep ketika urang dek dimuriangkeun muriang bae dek disehatkeun sehat bae dek disugihkeun sugih bae dek disusahkeun susah bae kumaha nu bogana bae. Nah lamun urang cerita seputar penataan ilmu syariat naik ke ilmu thariqah naik ke ilmu hakikat pasti urang teh tertarik jeung resep kabeh komo ketika urang asup ka wilayah thariqah malah anu resep sebab alamna lain. Urang ketika thariqah kan ninggalkeun syariat teh qalbu urang tatakeunana langsung ka Allah bae ulah kasalian Allah hiji bae kumaha Allah keputusanana bakal nikmat ulah aya ka makhluk